Itu teh benar eta teh. Kajeng si Cep Santi. Bener naon? Bobogohan. Itu abah ai maneh gosip. Oh gosip udah urang empat netizen orang masuk ningali berita. Jadi lain Naon? berarti lain. Belum pacaran, belum bobogohan. Ah berarti geus deket, aing geus ngomong kitu mah tuh. Aya oh my god. Wow. Ya tadinya merenan. Enggak. Ai tapi ngomong lagi belum. Lain lain kabogo babaturan lain gitu pernah jawab lagi eta belum berarti eudeuh. Ya maksudnya temenan gitu loh. Masih lagi kenalan. Terima kasih lagi kenalan. Hah? Lagi temenan aja, lagi temenan. Oh, anu spesial meren gitu. Enggak, lagi kenalan aja gitu, Bah. Oh, kan saling mengenal gitu. Ya lagi kenalan. Gimana sih kenalan, Bah? Oh, resep peren. Aing peringkat hiji, guys. Aing teh aya umur sabaraha ayeuna? Seumuran sama si Sanut. Ah, umur sabaraha aya? 4. Kamu ngerti keneh, goblok kolot aing pangkolotna berarti baru dak ke? Baraha Bang si Timo, si Iting lain teh aing meureun pangkolotna. Apa baraha emang? Urang 2 genep, Si Iting baraha? 24. Oh, seumurnya aku tuh 2001. Heeh. Oh, keur PDKT merenya muncak bahasa gaulna. Ada temenan temenan. Urang mah pan penasaran we atuh kepo. Berarti Dua nama masih ngora tuh, Bah, masih ngora kene. nya ngora. Ngaku aja teh ayang, cenah ngaku naon. Samawa 25. Urang 17. Ieu mah bahan drama Korea ieu mah season kedua ieu. Kemana mah ayak tidur? Sare tepan jeung Abi geus di ditu geus naon? Camping. Keur iraha tadi? Di kamari karek balik tadi beurang. Oh, camping di mana? Mal patron di Gunung Puntang teh. Di sini di Bandung. Nya Oh. Mau teh. di hutan campingna. Seru nggak? Ulah ngalihkeun pembicaraan ya can beres. Aduh apa? Yang camping hayu, Pak. Geus ulin ka imahna geus? Ka imah saha? Incep. Enggak. Enggak, guys, enggak. Ada jodoh mah teu nyaho, jodoh mah jorok anjing. Iya tuh kalau bahas jodoh mah nggak ada yang tahu. Wah, nyaho jodoh aing jeung pamajikan 3 bulan langsung kawin. Bener. Pokoknya apapun itu yang penting mah sehat. Amin, itu yang paling penting. Tapi lamun seandainya dia mah boga salaki hayang orang mana? Iya orang Indonesia. Lain maksudnya pan loba Indonesia teh lega. Ya tuh ikut aja bah jodohnya orang mana. Mun orang Bandung naik cicing di Bandung. Ya mau gimana ikut suami atuh. Soleh berarti mah nurut. Itu jadi adik ipar meureun. Siapa? Aing lanceukna aing tadi bare komisi anjing ini tante. Tapi teh geus sayang kawin teh. Mau euy. Capeknya bobogohan we mah nya. Bos NF. Bener teh. Abi ge baheula kitu teh. Capek bobogohan teh matak urang mah neangan teh. Udah ini udah butuh pasangan, udah butuh partner. Geus butuh pasangan. Berarti teteh neangan kudu anu geus mateng.
Iya, harus yang matang segala-galanya. Matang pikiran, matang jasmani, rohani. Tuh. Da rumah tangga malin heureuy lain ngagugu hungkul cinta. Iya betul itu, Bah.